Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around. SMPN 2 Sukatani di Abdi Bustong dimasuki. SMPN 2 Sukatani turut berduka atas tragedi Kanjuruhan Malang anu berlaku 7 Oktober 2022 kemarin. Pemerintah jeung kepolisian pemangku olahraga pola nyusul tragedi nu matak dikaseudikeun di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Sabtu 1 Oktober 2022. Tragedi Stadion Kanjuruhan anu lumangsung saenggeus ngaraga Liga 1 Arema FC jeung Persebaya Surabaya. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyebutkan jumlah korban anu maot dina tragedi Stadion Kanjuruhan ngahontal 125 orang. Abdi Rifai melaporkan tina tempat Stadion Kanjuruhan Malang. Dengan siapa orang bicara? Naon anu lumangsung di Kanjuruhan Malang? Aya Kanjuruhan. Saha anu kalibet dina kajadian eta? Polisi jeung penonton. Iraha kajadianna? Sabtu 1 Oktober 2022. Naon eta bisa lumangsung? Sabab teu narima elehna. Di mana kajadianna? Di Kanjuruhan Malang. Kumaha kabar penontonna? Mengalami satu badak yang meninggal. Kembali deui kanu studio Abdi Rifai melaporkan tina tempat kejadian. Aduh, Rifai terus melaporkan tina tempat kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Ayeuna kita terhubung dina anu aya reporter kita di Rumah Sakit Malang. Aris melaporkan tina tempat rumah sakit. Dengan siapa orang bicara? Naon anu dilakukan ku penonton? Nah, aya korban. Kumaha korbanna? Saha korbanna? Di mana kejadianna? Kanjuruhan Malang. Iraha kejadianna? Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Korban bisa meninggal Sebab panen. Kano studio Abdi Aris melaporkan tina tempat korban. Nuhun Aris entos melaporkan keayaan korban tina Rumah Sakit Malang. Abdi Bustami masuki tina liputan SMPN 2 Sukatani turut pamit tina warta dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.